Siap bos. Bahur nya kakak. Panona meletet karena leungin gumara nuker ngodok saku. Nyokot duit milu lamar 100 ribuan. Song ka Bahur. Bere sakitu heula. Mun hasil dijegan 1 juta gitu. Yeuh, bisa motor ogo bensinan. Gumara ngasongkeun deui 50 ribu. Mahikeun nepi ka minggu hareup. Bahur gancang indit. Duit nu 300, 200 dibebaskeun kana loketna. Geus sawataraha poe lepet pisan. 100 diajangkeun ke Abah Lahyam. Duit 50 ge nuturkeun kana loket. Katiga entak-entakan jeung tengku panjang deui geus liwat 3 bulan sawah ge robah jadi amparan telak ngewag bareulah matak ti poros suku budak walungan ngoletrak susukan irigasi gararing kakalen mah komo mata truntah pamiceunan sagawaya geus mujeuhna salat mentah hujan kepala desa Cikerung sababaraha kali mikir. Terus ngagorowok hansip jaga. Susulan Amil, rapat penting gitu. Mau disusulan, tetalangke. Maklum nyampak di imah. Geus 2 poe ngeduk sumur, jeung ngomean toran bocor, keur nampung cai sumur, nu geus empot-empotan. Kumaha Pak Kades? Aya pikir saeun naon? Pokna barang anjog ke kamar gawe kepala desa. Ari pipikiranana ngalayang kena undangan ti kabupaten. Cara basa 2 bulan ka tukang, disusulan ngadadak, horeng diajak buka bareng ku bupati. Lumayan balik teh, ngelek sarung weuteuh, kue kaleng, jeung amplop isi duit 200 ribu. Balaka trik-trik, balaka combrang, beteung mutik trik, berkat menang. Ieu Mang Amil, hujan cancur bae, pan geus Oktober ayeuna teh. Halodo ti Maret asana, pan baheula mah datang Maret, ret hujan raat. Datang September, berhujan turun. Tos cekap salat istisqo kawasna. Kades norostos. Pikiranana kumalayang kana pajeg nucan katagih kabeh. Alasan rakyat kaharti bororaah keur mayar pajeg keur dahareun ge geus porot. Ras deui kana kawajiban ngayakeun beas raskin. Sedangkeun jatah 3 bulan tukang ge can kabayar kadolog. Harita dijual ka bandar. Duitna kaciwit ku itu ku ieu. Can kastorkeun da can aya gantina. Mun ayeuna rakyat ngoceak butuh raskin, kumaha nedunanana. Aturan dolog sagolek pangkek pisan. Nu can punah teu bisa narima jatah. Nya mangga wae bade iraha Pak Kades? Tanya Amil nu asa boga jalan pikeun kapake deui lamun tas istisqo langsung aya hujan. Tangtu Kades mau pohokeun pikeun ngajenengkeun deui jadi Amil periode kedua. Tapi apan tahun ieu ge Kades beak mangsa baktina. Mun nyalon deui bisa kapilih keneh bisa henteu. Maklum rea saingan nu harayang jeneng. Papada baroga kekuatan, tapi saha bae nu jeneng hasil istisqo ayeuna bisa dipake modal rebut tawar pikeun kalungguhan Amil nu strategis jeung matak merekis. Urang enjing we Mang Amil. Sora kepala desa buyarkeun lamunan Amil. Enjing? Enjing? Amil kerung. Kumaha da istisqo mah teu tiasa didadak Pak Kades. Numutkeun kaol dina kitab kedah puasa heula 3 dinten. Malah waktu prak salat istisqo ge kedah puasa keneh. Alah, rudep. Kepala desa gegetret. Hatena bet ngondeal, keheul ka halodo. Hayang gerah hujan, hayang gerah normal deui tatanen, ambeh pajeg gancang lunas. Ambeh teu kudu ngamprah beas raskin, nu moal disadonan da boga tunggakan setor. Ras manehna inget kana surat di kecamatan kamari, ngabejaan rek aya bupati. Gancang ngageruan sekdes, nitah mawa surat eta. Song surat gancang di ilo.
Nyawe ngabejaan pageto rek aya kunjungan kerja bupati ka wewengkon Kagaringan. Jigana klop lamun bupati datang di dieu keur istisqo atawa boa bupati bakal ngersakeun milu dinten tege pan santri boga gelar akademik SAG. Kades mau nyerengeh. Kumaha pami pageto mah Amil salat istisqo teh. Kepala desa mencrong ka Amil. Kelersan aya bupati ka dieu. Pak Bupati, Amil malik mencrong. Kesempetan sanu nyaho bupati kata jieun heug bae ngarekomendasikeun jadi ketua MUI tingkat kecamatan atau kabupaten. Kek asana aya hawa salat istisqo teu puasa heula. Kek mamang muka heula kitab atuh. Urang putuskeun sonten. Nyanggakeun, pokona mah urang istisqo pas aya bupati ka dieu. Kades katembong bunga mun pareng engke bupati apaleun kaayaan gararing tapi ikhtiar teu eureun-eureun dalah ku cara nu luyu jeung parentah agama. Salat istisqo sugan we tahun hareup alokasi anggaran dana desa PNPM katut subsidi-subsidi sajana nambahan ceuya. Lumayan aya bekal keur nyalon deui tapi sugan we kabiruyungan keneh. Datang ka imah Amil gancang mukaan sababaraha kitab nu aya patula patalina jeung salat. Kurhel dina kitab Jadul Ma'ad susunan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah riwayat istisqo zaman Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harita Madinah katibanan halodo panjang. Kangjeng Nabi marentahkeun para sahabatna ka mushola dina hiji poe nu ku anjeunna geus ditangtoskeun. Teu disebut marentahkeun puasa heula. Amil kerung mikiran kalimah dina poe nu geus ditangtukeun. Boa samemehna Kangjeng Nabi marentahkeun heula puasa. Terus dina poe nu ditangtukeun pikeun istisqo. Sabada puasa 3 poe marentahkeun ka mushola. Tapi da teu tandes henteu kotil. Jadi aya kemungkinan teu puasa heula. Teu muka kitab-kitab sajana deui. Sabab di dinya mah rereana nyebutkeun rek istisqo kudu puasa heula. Jadi lamun rek istisqo pageto meneran aya bupati kudu geus puasa ti ayeuna keneh. Urang cekel we kaul Ibnu Qayyim. Amil mancegkeun pamanggih. Pagetona geus kumpul di Tegalan teu jauh di kantor kacamatan. Acantak salah teh sabab ngadagoan heula bupati datang. Karek pupujian we maca doa Nabi Nuh dipimpin ku guru madrasah urang desa Karanghonje. Sorana rada rebek. Eces pisan tina sound system nu terus diome-ome ku patugas Satpol PP. Micieun gangguan sora kekeresekan jeung ngahiung. Ambe engke dina waktuna dipake pidato ku bupati ngoncrang. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'alaikum midara. Gitu jeung kitu we nepi ka salat di mimitian. Di imaman ku Amil desa Cikerung. Bupati jeung aparat kabupaten milu ngamakmum. Hampir dina rakaat kadua keur maca surat imam kapohoan saayat. Maklum saumur hirup imaman salat karek aya makmum pangkat bupati ayeuna. Hadena kasilep ku hiung jeung karasa kresek sound system. Mun teu teh lapur katohyan malaweung. Mugi-mugi Allah ngijabah dua urang sadayana dina istisqo ieu. Ngalungsurkeun hujan nyadap barokah, nyuburkeun tatanen, nebihkeun kamalaratan sarta kesusahan urang sadayana, makhlukna nu hina dina. Amil narjamahkeun doa minta hujan nu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 poe kaliwat karek aya cedeum-cedeum kepala desa jeung Amil bungah asa diijabah najan kabuktian acan tur oge. Sabalikna gumara kabejakeun rek nyalon kades Cikerung gegejret keheul saminggu deui rek hajat badag ngarayakeun akad nikah anakna nu cikal sakalian rek dipake pinton tagog kampanye yen manehna rek tandang makalangan marebutkeun kapamimpinan desa. Mun breg hujan dina waktuna lapur kumara jalang jeleng di tengah imah. Pamajikanana nu keur kaprak-kaprak di dapur nyampeurkeun. Pok ngomong, "Bapana,
Pihak catering teu benang ditawar. Keur 2000 tatamu kekeh 40 juta. Tah ieu menuna. Song, kertas sekebet. Ku Gumara ukur direret. Urus we, nu penting sukses, rame, gebiar. Hiburan mah tacan kalebet. Cek pamajikan deui. Nya, sok utang hitung si Imet. Soal dana apan geus disiapkeun 200 juta. Gumara rada nyengor. Trojo bahur usung esang kadeheus. Aya info naon, Hur? Gumara meubetkeun awak kana sofa. Nyokot udud sabatang. Bahur ngecrekeun jipo ka Mumut. Pamere Gumara 2 tahun ka tukang. Ngahaja dibabawa sina katembongeun yen manehna tumarima pisan. Gur hurung dipake nyenget udud dudunganana. Mangkukna salat istisqo di kacamatan. Bahur laporan. Aya bupati naon. Urang ge nyaho. Gumara nyengor. Nu matak caredeum kieu, paur keur urang hajat, hujan ngayer. Atawa samemehna oge, sarua cilaka. Dareblog. Geus beres hajat onaman kumadinya rek dicicikeun ti langit ge sabodo. Urang akalan ka Abah Lahiam tuh. Bahur diringetan nyebut ngaran dukun tukang nyarang hujan. Dukun lepus nu ahli ngungkulan jeung nedunan sakur nu menta pitulung ka manehna. Heueuh. Gumara giak nepak sirah. Nuhun Hur diingetan. Wayahna indit ayeuna ka ditu. Kiras ti poe ieu keur ngakalan ulah hujan nepi ka hajat lekasan. Siap, Bos. Bahur nyakakak. Panona meletet kana leungeun Gumara nu keur ngodok saku. Nokot duit tilu lamar 100 ribuan. Song ka Bahur. Bere sakitu heula. Mun hasil dijegan 1 juta kitu. Yeuh, bisa motor eueuh bensinan. Gumara ngasongkeun deui 50 ribu. Mahikeun nepi ka minggu hareup. Bahur gancang indit. Duit nu 300, 200 dibebaskeun kana loketna. Nu geus sabaraha poe lepet pisan. Nu 100 diajangkeun ke Abah Lahiam. Duit 50 ge nuturkeun kana loket. Keur bensin mah nganjuk heula ka kios 2 tak odang. Bayareun engke ari meunang deui perelek ti dunungan. Duit selupat selepet ieu mah rek dipake masang nomer peuting isuk, sugan we keuna. Sakalian rek minta pangnoongkeun ka Abah Lahiam sabaraha nomer nu rek kaluar engke. Teu hese muntangan geus nampa duit 100 ribu ti Bahur, poe eta keneh Abah Lahiam tatahar nyerang hujan. Ayakan butut sahiji digantungkeun dina palipit juru imah, hiji deui di kebulan menyan, pasangkeuneun di juru imah Gumara engke dina waktuna ngamimitian hajat. Nu ngarep-ngarep hujan turun beuki marudah. Kades murang maring, lain peda hujan teu turun atawa istisqo gagal. Nu jadi masalah kalungguhanana beuki karasa kaancam. Tunggakan beas raskin can kabayar, alokasi dana desa moal ningkat dapat jeg mandeg. Atuh wibawana bakal kagusur balukar kaayaan juot kieu. Kagaringan, gagal panen, panyelewengan raskin jeung sajabana nu bisa dipake para bot kampanye ku calon-calon sejen pikeun nyerang dirina. Pangpangna ku Gumara nu keur meujeuhna lubak ribuk rea duit jeung ngayakeun hajat badag mestakeun kawinan anakna. Nu rek digunakeun ke kesempatan hade pikeun mikat perhatian jeung kepercayaan balarea. Amin oge ngan hulang jentul, rumasa salah maca kaul Ibnu Qayyim, rumasa maksakeun istisqo mengpar tina aturan syara. Tapi mun teu kitu meureun moal pareng imaman bupati nu jadi makmum. Lain teu diijabah. Acan we geuning cedeum-cedeum nama geus aya. Tang tu eta hasil istisqo. Amil ngupahan sorangan, pangupah ngapeh eta nu ditepikeun ka kepala desa. Hitung-hitung meper ka geumpeurna ditambahan ku paparah. Urang mah pan sakadar ikhtiar nu nangtukeun angin Gusti umur beng alam. Istisqo atos. Soal curna hujan urang sanggakeun kana Maha Kawasa. Tapi di piluaran saheng silih tanya, mana nu dijabah? Doa salat istisqo nu dihadiran ku bupati atawa jang jawokan nyarang hujan Abah Lahiam nu ngalantarankeun pesta di Imah Gumara rame kabina-bina. Dangdut, jaipongan jeung sajabana ngulus banglus teu kaganggu ku hujan. Nambahan angar katiga entak-entakan.
Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.